Wilujeng enjing pamirsa, tepang deui sareng simkuring Salama Siti Hajar dina acara Warta Sunda. Salami sababaraha menit kapayun, simkuring bakal ngadugikeun sawatara warta anu parantos digempelkeun ku tim redaksi. Utamina ngeunaan kagiatan sabuderan urang. Warta nu munggaran nyaeta ngeunaan kagiatan kerja bakti di lingkungan sakola anu dilaksanakeun dinten Saptu kamari. Ieu kagiatan teh dumasar kana program sakola bersih anu tujuanna pikeun ngajaga kasehatan sarta kanyamanan siswa nalika belajar. Sadayana siswa, guru, sarta staf sakola katinggal sumanget pisan mersihan solokan. Neuk-teukeun jukut anu parantos panjang, sarta ngecat deui tembok anu tos geuleuheu. Bapak Kapala Sakola oge mertelekeun yeun ieu oge kagiatan teh sanes ngan saukur mersihan lingkungan, tapi oge pikeun antar warga sakolah. Pamirsa, rupana mung sakitu warta anu tiasa kapiatur dina dinten ieu. Mugia naon anu tos ditugikeun teh janten info anu mangpaat kanggo urang sadaya. Simkuring Salama Siti Hajar sarta sakumna kru anu pancen tugas pamit undur diri. Hatur nuhun kana parhatosanana hurip Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.